Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin di mana bae ayana anu kusim kuling dipihormat tur dimuliakeun ku Gusti Allah. Dina waktos ayeuna sim kuring bade belajar ngabahas sifatul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dina lapad bismillah teh palawargi aya 18 huruf. Hiji huruf B, 2 huruf sin, 3 huruf mim, 4 huruf alif, 5 huruf lam, 6 huruf lam, 7 huruf ha, 8 huruf alif, 9 huruf lam, 10 huruf ro, 11 huruf he, 12 huruf mim, 13 huruf nun, 14 huruf lam, 15 huruf alif, 16 huruf ro, 17 huruf he, 18 huruf ya, 18 huruf mim. Tah ieu sadayana huruf bade dibahas ku ilmu sifatul huruf. Hiji huruf B kalebetkeun kana sifatul huruf sifat jahar. Hartosna jahar sorlugot al-i'lanu. Hartosna kadar-kadar jelas. Sifat jahar saur istilah nyaeta huwa adamu jiryanin nafasi indan nutqi bil harfi liquwatil i'nimadi ala makhrajihi. Hartosna nyaeta katahanna berjalanna napas nalika ngucapkeun kana hurufna karena kuat tatagenan eta huruf dina makhrajna. Hurufna teh aya 17. Hiji B, 2 jim, 3 dal, 4 za, 5 ro, 6 zai, 7 dod, 8 to, 9 do, 10 ain, 11 gin, 12 qaf, 13 lam, 14 mim, 15 nun, 16 wau, 17 iya. Tah ayeuna huruf B nomor kahiji dina sifat jahar. Jadi ngucapkeun huruf B menurut sifat jahar angin semu katahan ba. Jadi udara nu kaluar henteu lepas. Katahan ba. Katahan kan angin henteu lepas. Eta ngucapkeun huruf B menurut sifat jahar. Kadua huruf B lebet kana sifat istifal. Istifal ceuk lugot nyaeta al-inhifadz. Hartosna kadar-kadar kahandap. Istifal ceuk istilah inhifadzul lisani anil hanakil a'la ila qa'il fami. Hartosna nyaeta ngahandapkeun letah tina lalangit anu luhur kana lapangan cangkem anu handap. Huruf nu kaluar tina sifat istifal nyaeta hiji alif, 2 B, 3 T, 4 C, 5 jim, 6 he, 7 dal, 8 za, 9 ro, 10 zai, 11 sin, 12 shin, 13 ain, 14 v, 15 kaf, 16 lam,
17 mim, 18 nun, 18 wau, 20 ha, 2 hiji iya. Eta huruf anu lebet kana sifat istifal. Ye huruf B nomor kedua. Jadi ngucapkeun huruf B menurut sifat istifal nyaeta kedah ngahiji cangkem luhur sareng cangkem bawah. Contoh ab, hartosna kerjasama antara bibir luhur sareng bibir hanap. Sabab eta kuat dina mahrojna. Lamun dina mahroj mah lebet kana mahroj sapatain, bibir dua. Tah dina sifat oge kedah ngagunakeun bibir dua dina ngucapkeun huruf B. Ba, bi, bu, ab. Kartos teraskeun. Katilu, huruf B lebet kana sifat infitah. Hartosna infitah ceuk lugot al iftiraqu. Hartosna kadar-kadar pisah. Infitah ceuk istilah nyaeta infitahu ma bainal lisani wal hanakil a'la. Hartosna nyaeta pisahna lisan sareng lalangit tur muka teu nutup teu antel letah kana lalangit. Hurufna aya 25. Hiji alif, 2 B, 3 T, 4 C, 5 jim, 6 he, 7 kho, 8 dal, 9 da, 10 ro, 11 zai, 12 sin, 13 shin, 14 ain, 15 gin, 16 v, 17 qaf, 18 kaf, 18 lam, 20 mim, 2 hiji nun, 22 wau, 23 ha, 24 hamzah, 25 ya. Eta sifat nu lebet kana infitah. Ayeuna ngucapkeun huruf B menurut sifat infitah nyaeta ba. Jadi bibir teh molongo henteu balem kabeh. Memang ngagunakeun dua bibir tapi tetep ngan sakedap. Ab. Selanjutnya bibir molongo kaya mahroj jaub. Ba, bi, bu. Sok cobi raoskeun molongonya. Santos ngucapkeun B bibir molongo. Ta eta numutkeun sifat infitah. Teraskeun. Huruf B oge lebet kana sifat syiddah. Hartos syiddah ceuk lugot nyaeta al quwwatu. Hartosna kadar-kadar kuat. Sifat syiddah ceuk istilah nyaeta huwa inhibasus sauti wan nafasi indan nutqi bil harfi. Hartosna kacegahna ngajalankeun sora jeung napas dina nalika ngucapkeun hurufna. Hurufna anu kalebet kana sifat syiddah nyaeta hiji B, 2 T, 3 jim, 4 dal, 5 to, 6 qaf, 7 kaf, 8 hamzah. Jadi cara ngucapkeun huruf B numutkeun sifat syiddah semut teuas, semut ditekan. Ba, ba, tekanan kuat. Nengel. Ba, bi, bu. Nah, gitunya. Jadi henteu lembek. Rada ditekan. Ba, bi, bu. Bis tuh ditekan. Eta menurut sifat syiddah. Beres tah huruf B dina kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna teraskeun kana huruf sin. Huruf sin dina kalimah bismillah lebet kana sifat rohwah. Rohwah ceuk lugot nyaeta al-lainu. Hartosna kadar-kadar lemes. Rohwah ceuk istilah nyaeta
jiryanu sauti wan nafasi anin nutki bil harfi hartosna berjalanna sora rejeung napas dina nalika ngucapkeun huruf anu kaluar tina sifat rohwah aya 16 nyaeta 1 se 2 jim 3 kha 4 za 5 za 6 sin 7 shin 8 sod 8 dod 10 do 11 ain 12 gen 13 fe 14 wau 15 h 16 ya eta sifat hurufna aya 16. Ayeuna praktekna huruf sin nyaeta sin sa su sin sa kaluarna sora jeung napas bareng bari semu di lemeskeun sin bis semu dilemeskeun napas jeung sora kaluarna sareng kartos teraskeun huruf sin oge lebet kana sifat istiqfal entos tadi diterangkeun dipayun dina huruf B keteranganana ayeuna praktekna istiqfal teh nyaeta kadar-kadar kahandap cara ngusapkeunana nyaeta ngahandapkeun letah tina lalangit anu luhur kana lapangan cangkem anu handap sin tah sin kartos eta sifat istiqfal dina huruf sin. Saterasna huruf sin lebet kana sifat ismat ceuk logot nyaeta al-man'u hartosna kadar-kadar kacegah sifat ceuk istilah nyaeta man'ul infiradi fi bina'il arba'ati awil khamsati ay anna kulla kalimatin ala arba'ati ahrufin aw khamsatin usulan la budda ayyakuna ma'al harfi al musmatati harfum min hurufil mudlaqah hartosna kacegah sorangan huruf dina adegan anu bangsa 4 atau bangsa 5 bari asal kabeh teu meunang henteu kudu babarengan jeung huruf indilaq. Jadi ngucapkeun huruf sin menurut sifat ismat agak kacegah sin sa jadi henteu lepas teuing sa sin su aya kacegah sakedik dina tungtungna napas eta menurut sifat ismat. Ayeuna sin kalebetkeun kana sifat hamas ceuk logot nyaeta mutlaqul ikhfa'i hartosna kadar-kadar samar hamas ceuk istilah nyaeta huwa jiryanun nafasi indan nutqi bil harfi hartosna berjalan napas nalika ngucapkeun kana hurufna eta jadi carana sifat hamas dina huruf sin jadi napas teh berjalan sin jadi enteng ngajalankeun napas ka sin nah dientengkeun napas kaluar dina ngucapkeun huruf sin rumakartos eta menumutkeun sifat hamas. Beres tah huruf sin ayeuna teraskeun kana huruf mim dina kalimah bismillahirrahmanirrahim numutkeun ilmu sifatul huruf. Huruf mim menurut sifatul huruf
lebet kana sifat jahar tos penjelasana tadi sapertos huruf B. Oge lebet kana sifat istifal penjelasanana tos sapertos B tadi. Teras huruf mim lebet kana sifat infitah tos penjelasanana sapertos tadi huruf B. Beres tah huruf mim teraskeun kana huruf alif. Huruf alif dina lapad Allah dina kalimah bismillahirrahmanirrahim lebet kana sifat istifal. Penjelasanana sapertos huruf B tadi dina sifat istifal. Teraskeun huruf alif oge lebet kana sifat infitah. Penjelasanana entos tadi sapertos huruf B dina sifat infitah. Oge lebet kana sifat ismat. Penjelasanana sapertos huruf sin dina sifat ismat tos tadi. Beres tah huruf alif urang teraskeun kana huruf lam dina lapad Allah dina kalimah bismillahirrahmanirrahim. Huruf lam lebet kana sifat jahar. Penjelasana entos tadi sapertos huruf B dina sifat jahar. Huruf lam oge lebet kana sifat istifal. Penjelasanan entos sapertos tadi huruf alif B sareng sin. Teraskeun huruf lam oge lebet kana sifat infitah. Penjelasanan entos sapertos tadi alif B sareng sin. Teraskeun beres tah huruf lam ayeuna urang teraskeun kana huruf H. Huruf H lebet kana sifat rohwah. Penjelasanana entos tadi sapertos huruf sin. Teraskeun oge huruf H dina lapad Allah dina kalimah bismillah lebet kana sifat istifal. Penjelasanana entos tadi sapertos huruf alif B sin lam. Teraskeun oge huruf H lebet kana sifat infitah. Penjelasanana entos tadi sapertos alif B sin lam. Teraskeun huruf H oge lebet kana sifat ismat. Penjelasanana entos tadi sapertos huruf sin. Teraskeun huruf H lebet kana sifat hamas. Penjelasanana entos tadi sapertos huruf sin. Sakitu panginten beres penjelasan huruf H dina lapad Allah dina kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna teraskeun kana huruf anu sanesna. Huruf alif lam dina lapad ar-Rahman tos dibahas tadi lewat saja. Teraskeun kana huruf ro dina lapad ar-Rahman. Huruf ro dina lapad ar-Rahman sareng lapad ar-Rahim lebet kana sifat jahar. Penjelasanan entos sapertos huruf B. Teraskeun huruf ro oge lebet kana sifat istifal. Penjelasanan entos tadi sapertos huruf B. Teraskeun huruf ro oge lebet kana sifat infitah. Penjelasanana entos sapertos tadi huruf alif B sin H. Teraskeun
Beres tah huruf ro dina lapad Ar-Rahman Ar-Rahim dina kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna anu teu acan dibahas nyata huruf he dina lapad Ar-Rahman Ar-Rahim. Huruf he lebet kana sifat inpitah. Penjelasanna entos sapertos tadi huruf alif, b, lam, mim, ha. Teraskeun. Huruf he oge lebet kana sifat ismat. Penjelasanna entos tadi sapertos penjelasan huruf alif. Teraskeun. Huruf he oge lebet kana sifat hamas. Penjelasanana sapertos huruf sin entos tadi dina sifat hamas. Beres tah huruf he. Ayeuna teraskeun anu teu acan dibahas nyata huruf ya dina lapad Ar-Rahim dina kalimah Bismillahirrahmanirrahim sareng nun. Urang nun heula urang bahas dina lapad Ar-Rahmani. Huruf nun dina lapad Ar-Rahmani lebet kana sifat jahar. Penjelasanna entos sapertos huruf b. Teraskeun. Huruf nun oge lebet kana sifat ismat. Penjelasanna entos tadi sapertos huruf alif sareng b. Teraskeun. Huruf nun oge lebet kana sifat inpitah. Penjelasanana entos tadi sapertos huruf b. Teraskeun. Beres tah huruf nun menurut ilmu sifatul huruf. Ayeuna nu teu acan dibahas kantun huruf ya terakhir dina kalimah Bismillahirrahmanirrahim dina lapad Ar-Rahimi. Huruf ya lebet kana sifat jahar. Penjelasanna entos tadi sapertos huruf b keteranganana. Oge huruf ya lebet kana sifat rohwah. Penjelasanana entos tadi sapertos huruf sin. Teraskeun. Huruf iya oge lebet kana sifat istifal. Penjelasanna entos tadi sapertos huruf alif, b, sareng sin. Sareng keteranganana. Oge huruf ya lebet kana sifat inpitah. Penjelasanna entos sareng keteranganna sapertos huruf b, sin. Huruf iya oge lebet kana sifat ismat. Penjelasanna entos tadi sapertos huruf sin. Sakitu panginten pembahasan huruf iya. Beres sadayana huruf-huruf dina kalimah Bismillahirrahmanirrahim menurut ilmu sifatul huruf. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten dina kakiranganana. Ayeuna sateu acan ditutup urang ngabahas heula masalah sifatul huruf khusus. Palawargi sadaya kaum muslimin kaum muslimat anu nonton ngadangukeun ieu channel. Sifatul huruf teh aya hurufna teh sapertos sifat huruf hijaiyah. Aya 17 sifat ditambahan tawasud hiji jadi 18 sifat. Anu 18 sifat dibagi jadi 2 bagian. Hiji anu boga lalawanan. Kadua anu teu boga lalawanan. Sifatul huruf anu ngabogaan lalawanan eta aya 5. Maka lawan oge 5 jadi jumlah 10. Contoh, hiji sifat jahar lawana hamas. Kadua sifat rohwah lawana isti'la. Katilu sifat istiqfal lawana syidah. Kaopat sifat inpitah lawana itbaq.
Kalima sifat ismat lawana indilak. Eta sifatul huruf anu ngagaduhan lalawanan. Bagian kedua, sifatul huruf anu teu ngabogaan lalawanan eta aya 8. Hiji sifat sopir. Kadua sifat kolkolah. Katilu sifat lin. Kaopat sifat introf. Kalima sifat takril. Kagenep sifat tapasyi. Katujuh sifat istitolah. Kadalapan sifat tawasud. Ke sanes batos kusim kuring dibahas khusus sifatul huruf. Kateranganana atau dalilna sifatul huruf ayat 17 ditambah tawasud ayat 18 teh nyaeta sifatuha jahru warihun mustafil munqatihun mushatatun wadidakul. Sifatuha jahru warihun mustafil muntaqihun mushatatu wadidakul. Ari jumlah sifat huruf 17 tapi diwincik jadi 18. Ari jumlah sifat huruf 17 tapi diwincik jadi 18. Tah eta qaidahna. Sakitu panginten ti sim kuring. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.